Sampurasun pamiarsa anu dipikaasi di lebet Gusti, urang tepang deui ngalangkungan program Pani Ismanah di kanal YouTube YKB Basa Sunda. Pedaran Pani Ismanah ieu dumasar tina buku panglenyepan wasiat. Tangtos urang miharep ngalangkungan program ieu urang tiasa ngartos naon rupi pangandika Gusti Pangeran. Nanging sateu acana hayu urang neneda. Gusti anu murbeng alam, Gusti anu ngagaduhan hirup jeung kahirupan abdi, bukakeun manah hati pikiran abdi sangkan tiasa ngartos. Oge ngalampahkeun pangandika Anjeun dina kahirupan sadinten. Amin. Pamiarsa, dina danget ayeuna pangandika Gusti dicandak tina kitab Jabur pasal 140 genep ayat anu kalima dugikeun ka 10. Jejerna nyaeta Gusti miasih ka jalma jujur. Tah, nu janten ayat 3 guna nyaeta ayat anu ka-8 bagian C. Anu kieu unggalna. Gusti miasih ka jalma jujur. Pamiarsa, ceuk beja cenah saurna sok aya keneh jalmi anjeunna teh ongkoh ngalalayanan di gareja. Somea amis budi marahmai romana teh nya raraina teh gitunya. Nanging nalika dina kahirupana di luar gareja henteu mintonkeun sikap anu sapagodos, malih beda laku lampahna teh nya. Hartosna sikapna teh benten pisan nalika anjeunna nuju aya di lingkungan gareja jeung dina nyorang kahirupana sadidinten. Tah, balukarna tangtos aya we sawatara jamaah anu ngaraos diapilainkeun, ngaraos teu dipirosea, dicoekin cek bahasa Indonesia nama. Tah, dina bacaan urang ayeuna nyaeta tina kitab Jabur pasal anu ka 140 genep ayatna anu ka 5 dugi ka 10, anu ayat 3 guna teh nyaeta ayat ka-8 bagian C. Nu kieu unggalna, Gusti miasih ka jalma jujur. Eces tur jentre pamiarsa. Yen Gusti Pangeran mah salawasna mitulung ka aranjeunna anu teu diparosia eta, anu dirogahala, anu ditindes, anu ngalaman teu adil, anu ditudung, anu pahatu lalis, oge para janda. Nanging salian ti hal eta, naha aya hiji katangtuan ngeunaan saha anu dipikaasi jeung ditulungan ku Gusti. Tah, aya anu nyerat kitab Jabur pasal anu kurang di guar ieu netelakeun yen Gusti mah tiasa ngaropea oge mitulung ka jalma-jalma anu hoyong menangkeun kahirupan dina bebeneran. Nalika urang sadaya mreyogikeun pitulung ti Gusti, Gusti pasti nulungan ka urang. Nanging syaratna urang kedah hirup dina bebeneran jeung kajujuran. Pamiarsa, harus oge sih upami dilenyepan mah memang sok aya katingal jalmi anu soleh dina kahirupan di gareja kitunya. Tapi naha bet salah dina kahirupan sadidinten atanapi di lingkunganana. Nya sok mengpar tina pangandika Gusti, hirupna henteu jujur, malih sabalikna milampah hal anu salah, owah gingsir ngalanggar dawuhan Gusti. Hal ieu tangtos teu masihan tuladan kanggo urang sadaya. Margi kitu upami urang hoyong kengingkeun kanyaah welas asih Gusti, syaratna mung hijinya hayu hirup sing jujur. Pamiarsa, hayu urang nyuhunkeun ka Gusti sangkan hirup urang tiasa jujur. Hayu urang ngadoa. Gusti Allah Rahman nulingi di sawarga, Gusti anu welas asih paparin abdi hiji sih kurnia sangkan abdi tiasa ngalarapkeun hirup anu jujur, boh dipayuneun Anjeun, boh dipayuneun sasama. Nuhun Gusti, amin. Pamiarsa, mugia non rupi pedaran urang danget ayeuna tiasa janten inspirasi kanggo urang sadaya nya. Pamiarsa, tong hilapnya di like, di komen, sareng di subscribe. Anu hartosna pamiarsa partosa sarengan ilu biung urang sami-sami ngembarkeun welas asih Gusti dina kahirupan urang. Utamina urang mintonkeun hirup anu jujur eta. Hatur nuhun nya. Mugia Roh Suci teu waleh nulungan urang sadaya. Mulus rahayu berkah salamet cagah. Hatur nuhun.